cabang iman anu selanjutna anu ke-12 nyaeta kudu koret ya, boga harta, boga tenaga, boga pikiran, boga ilmu, boga naon wae fasilitas di Gusti Allah kudu koret lamun rek dipake doraka. Jadi koret teh ari pokokna goreng koret teh. Tapi kapung-kapung ieu tina koret anu goreng teh engke bakal bergeser, berpindah sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi koret teh aya anu haram, koret teh dosa lamun urang koret teh. Koret nu mana? Koret anu dosa ya nyaeta ngoretkeun barang nu wajib. Menurang boga harta wajib dikeluarkeun zakatna, turun ku urang teu dibikeun dalbar kitu. Tah eta mah koret, eta mah koret anu dosa. Ngoretkeun barang anu naon teh wajib. Menurang boga tenaga, boga pikiran, boga ilmu anu wajib ya anu katimah ilmu kan. Ngoretkeun barang nu wajib itu hukumna dosa. Aya deui teh ngoretkeun teh lain ari dosa haram makruh koret teh. Artina kurang alus ngoretkeun kana barang anu makruh. Ya sunat bijadilna. Ya jadi ngoretkeun karena barang anu sunat jadi makruh, ngoretkeun karena barang makruh itu jadi naon? Jadi sunat. Jadi aya koret haram, ngoretkeun karena barang naon? Wajib. Ya, aya deui ngoretkeun barang anu makruh, ngoretkeun anu hukumna makruh. Ngoretkeun anu makruh nyaeta ngoretkeun karena barang anu sunat. Sabab mun urang ayeuna henteu sedekah nu lain zakat teu doraka. Ngan lamun sedekah berarti sunat. Artina sunat lamun dibigawe diganjar, lamun teu dibigawe teu doraka. Salat sunat. Ya. Nah, salat sunat beda jeung salat fardu. Tanaga ieu lebar teh rek dipake salat fardu, tah eta mah hukumna naon? Dosa. Lamun ayeuna mah tanaga teh lebar hareream dek dipake salat sunat kitu, tah eta mah koretna teu haram. Koretna koret naon? Makruh. Kitu. Aya deui koret teh teh anu sunat. Jadi dianjurkan lebah dinya mah koret teu ari wajib mah deui. Ya, kana naon? Kana barang nu makruh. Ngoretkeun kana barang nu makruh hukumna naon? Sunat. Ya, cing minta udun moal. Halus mana merek jeung teu merek. Halus teu merek. Koret da koret eta mah sunat atuh. Aduh. Nah, mana teh koret pada lenteng deui mah koret teh dipiwarang. Malah koret ieu mah jadi ganjaran. Gitu. Ulah boga sangka bahwa di mana urang balabah si eta mah da bager, ayo udud dibagikeun sagala rupa. Apakah itukah bakal jadi kehadian jeung ganjaran? Ngan peda teu doraka. Sarua jeung nyidekahkeun peuting gede jeung bawa sepi. Cing minta peuting gede cing jago tah namani pedit moal aing mah. Moal dibere naon sabeuna aing oge ngahakan sorangan geus teu diganyar. Tuluy
anjeun ayeuna lamun ayeuna mikeun ka anjeun kira-kira jadi ganjaran mah keur ka kuring mah dikoretkeun efek teh da kumaha teh diakan dikomodiakan teh di jero masjid ngadahar peuting gede ngadahar jengkol sepi udud di mana di masjid gitu ya kade nyampe ke sararea tong ditarurutan lamun aya ajengan jeung ustad anu ngelepus wae di masjid lain soal ududna soal masjidna gitu soal ududna mah da apal sararea ge soal ududna mah ikhtilaf antara makruh jeung antara wajib jadi perbedaan pendapat ulama dina ngahukuman udud cek sawareh ulama makan makruh cek sawareh mah wajib gitu atawa sunat nyaho tah keun ari soal ududna mah ngan soal di masjid nah eta di masjid tong diturutan mun aya ustad ajengan anu arudud di mana adu di masjid soal masjidna anu kudu nama masjid teh di segitan di menyanan gitu ari ieu kalaka di naonna di bau belenokan kajaba ari ingkar si ulah paling urang ge naroskeun Pak Ustad Pak Ajengan abdi bade naroskeun kumaha ari hukumna nyesep di masjid. Oh menang mana keterangan tar iya alhamdulillahirabbil alamin upami kenging abdi oge bade ngiri ngan abdi kedah jelas naonana keteranganana tak itu ya temu ngingkari tah jadi aya koret teh anu alus sunat nyaeta ngoretkeun barang naon ngoretkeun barang makruh ya tah aya deui koret teh anu wajib eta mah wajib ya koret sebaliknya lamun barahan lebah dinya mah kumaha doraka naon iya boga babaturan deh tengah pedangdut ya sedengkeun maneh teh merlukeun panggung ya tuluy ayeuna merlukeun mobil keur ngakutan panggung cing ieu mah ayeuna keur naon keur mangkutan weuna moal aing mah nah sia teh meni korek lebah dia aing mah wajib korek teh geus puguhing doraka teh ku aing sorangan aing teh geus doraka katawah-tawah ngamodalan doraka sia jadi aing bisa dua kali hiji doraka aing dua doraka pisaha hampura tah gitu tadi dia orang lamun teu make ilmu sok kebanglasan ya apa kok eta teu meunang ya karena urangna teu make ilmu ngahartian naon ngahartian korek na hukuman naon na hukuman korek memang pokok korek teh goreng pokok balabah teh naon halus tapi ana dina sikon yang berbeda engke bergeser nu tadina koret goreng bisa jadi koret naon halus sebaliknya nu balabah halus jadi naon jadi goreng tah aya kitu koret teh salah satuna nyaeta urusan naon urusan doraka geus ya lamun dilenyepan lamun make ilmu sebenarnya ge tong jauh-jauhnya ya mun urang nyemah ya kan hiji onangan ya tuluy dina onangan teh disuguhan urang teh dinya teh aya opium aya warna-warni we lamun teu yakin ridonana si pribumi ya
Makan nu meunang di dahar, nu meunang diinum, nu meunang dicokot ku urang teh adalah nu diasongkeun hareupeun urang. Ya. Adapun urang ngilu ngasongkeun kana barang pribumi, kababaturan urang anu gigireun katuhu jeung kenceuk. Mangga leuet nu saha? Aduh. Mangga ieu raosan nu saha? Elah. Balabah kitu, balabah alus. Oh gitu. Tetep we aya naon, aya batasan. Tuh lamun teu yakin si pribumi naon taridoeun. Sebab pribumi rupa-rupa ya nu ridoeun aya teu. Komo dah hajab zaman ayeuna. Sabab bisa hajab zaman ayeuna ingat, zaman ayeuna mah geus dikontrakkeun. Ya sakitu porosieun berapa gedung kursi malah jamna oge kan ayeuna mah geus kitu. Jadi dihitung teh sakitu porosieun saporosieun teh kata 50.000 tah kerupukna hiji bisa kalah geus gitu. Ari pek nyokot kerupuk 2. Allahu Akbar. Ditu nyahoana lamun nyokotna saurang kerupuk 2 ya tidak terlalu lah dampakna. Lamun sararea saya nyokot 2 sedengkeun diamprana naon tuh gitu. Nu mata inget balabah aya sate alus hiji barangna nu urang tak kitu barangna nu urang balabah alus ya korek kaduana barangna nu urang teh deui mun rek didikeun ka batu dipake digunakeun kana barang anu naon anu halus anu halal tak ngoretkeun nu kitu memang naon ya di kosta ya kitu pot satuluyna ayeuna cabang